Babul ma'rifati ari ieu eta bab kangge martelakeun isim ma'rifat wan nakirati sareng martelakeun isim nakirah. Wa in turid ta'rifal ismin nakirah fa huwa allazi yaqbalu al mu'assirah. Wa in turid sareng upami ngamaksud anjeun ta'rifal ismi kana nganyahokeun isim an nakirati anu nakirah itu al ismi Pahuwa mangka ari itu ismun nakirah alladzi eta isim yaqbalu narima itu alladzi al kana alif lam muassiratan bari anu napakan itu al wa ghairuhu ma'rifun wa tuhsaru fi sitatin pal awalu ismun muzmaru wa ghairuhu sareng ari salian ti itu ismun nakirah ma'rifun eta pirang-pirang isim ma'rifat. Watuh saru sareng diringkas itu ma'arif pisitatin dina genep. Fal awalu mangka ari anu kahijina ismun eta isim lah dihijikeun nya ismun mudmarun eta isim dhamir. Yukna bihi an zahirin payantami lil ghaibi wal huduri wa takallumi. Yukna dijadikeun kinayah naon bihi itu muzmar an zahirin tina isim zahir payantami mangka narima pantes itu muzmar lil ghaibi pikeun wuku ghaib wal huduri sareng pikeun wuku hadir wa takallumi sareng pikeun wuku mutakalim wa qasamu husanian limuttasil mustatirin au barizin au munfasil wa qasamu sareng parantos ngabagi nuhat ulama nahwu nya hu kana itu muzmar sanian bari anu kadua kalina limuttasilin kana domir muttasil mustatirin anu mustatir itu muttasil au barizin atanapi anu bariz itu muttasil au munfasilin atanapi kana domir munfasil sanil ma'arifi syahiru bil alam kajaparin wa makkatin wakal haram itulah bet nama sanil ma'arifi ari anu kadua tina pirang-pirang isim ma'rifat asyahiru eta anu dimasyhurkeun itu sanil ma'arifi bil alami ku alam kajaparin ari contoh tetep sapalapad Ja'far wa makkata sareng sapalapad Makkah wa kal harami sareng sapalapad al haram wa umi amrin wa abi sa'idin wa nawikah fi zulmi war rasyidi wa umi amrin sareng sapertos salapad umi amrin wa abi sa'idin sareng sapertos salapad abi sa'idin wa nahwi kahfid dulmi sareng saumpama lapad kahfid dulmi ari kahfid dulmi teh hatosna guha anu poek war rasyidi sareng sapertos salapad ar-rasyid fama ata minhu bi ummin aw bi ab pakunyatun wa ghairuhu ismun aw laqab pama mangka ari perkara ata datang itu ma amin halna tetep tina itu alam bi ummin sarta make lapad ummin au bi abin atanapi sarta dikawitan lapad abun itu bi ummin sarta dikawitan lapad ummin au bi abin atanapi sarta dikawitan lapad abun pakunyatun mangka ari itu ma eta alam kunyah wa geru sareng ari itu ma ata ismun eta alam karim ismun teh nya au laqabun atanapi alam laqab fama bimadin au bidam bizammin musyirun falaqabun wal ismu ma la yusyiru pama mangka ari alam musyirun ari itu ma eta anu masihan terang bimadhin kana ngalem au bizamin atanapi kana moyok falaqabun mangka eta alam laqab wal ismu sareng ari alam karim ma eta alam la yusyiru teu masihan terang itu ma kana madhin au zammin salisuha isyaratun kazawadi rabiuha masulul ismi kalladhi salisuha ari anu katilu tina itu ma'arif isyaratun eta isim isyarah kaza ari contoh eta tetep sapertos lapad wadi sareng sapertos lapad di rabiuha ari anu kaopat tina itu ma'arif masulul ismi eta masul ismi isim masul teh nya kalladzi ari contoh eta tetep sapertos lapad alladzi
Khamisuha mu'arrafun biharfi al kama taqulu fi mahallinil mahal. Khamisuha ari anu kalimanatina itu ma'arif. Khamisuha mu'arrafun eta anu dimakripatkeun biharfi al ku harap nyatana alif lam, ku harap ta'rif nyatana alif lam. Kama taqulu fi mahallinil mahal. Kama taqulu ari contoh eta tetep sapertos yen nyarioskeun anjeun pi mahallin dina lapad al mahallin al mahalla kana lapad al mahalla. Sadisuha makana mim mudhafin makana mim mudhafi liwahidin min hadihil asnafi. Sadisuha ari anu kagenep tina itu ma'rif ma eta isim kana kabuktosan itu ma min mudhafin eta tetep tina isim anu diidopatkeun liwahidin kana anu sahiji min hadil asnafi tetep itu wahid tina nu tetep itu wahid tina ieu pirang-pirang warna. Kakolika bni wabnu zaidin wabnudi wabnul ladzi darabtuhu wabnul badi. Kakolika ari contoh tetap saperson cariosan anjeun ibni lapad ibni putra pamaget abdi. Wabni sareng saperson lapad wabnu zaidin itu. Sareng saperson lapad ibnu zaidin putra pamaget mang Zaid. Wabnudi sareng saperson lapad ibnudi. Wabnudi putra pamaget ieu pamagetnya lira. Wabnul ladzi sareng sapertos lapad ibnul ladzi. Hartosna putra pameget ieu pamegetnya lira meureunnya. Putra pameget jalmi gitu. Sareng putra pameget jalmi hartosna teh. Darabatuhu wa benul badi. Oke. Wabnul ladzi darabtuhu sareng sabalapan ibnul ladzi darabtuhu. Ibnul ladzi ari putra ibnul ladzi putra pameget jalmi darabtu nenggel abdi hu ka itu aladi kitu tanya. Wabnul badi sareng sapalapan ibnul badi teh hartosna putra pameget istri anu naon putra pameget isi anu cerewed.